Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, salam sumping di program Warta Senacar TV. Sareng abdi Anissa Mulia Rahma salaku presenter studio. Anu bade nganterkeun warta pangayaan pikeun enjing ieu. Dina ieu waktos urang bade nyendak perhatian ka jalan raya. Anu serat siang rupa-rupa kejadian. Anu kadang mah matak prihatin. Penggunaan kendaraan bermotor ku generasi ora luari henteu tiasa dipisahkeun tina kahirupan sapopoe. Tapi hanya kalna teu sadayana tiasa ngajalankeun kendaraan kalayan tanggung jawab. Dina inji ieu hiji peristiwa tabrak lari anu ngalibatkeun dua murid SMA ngajanteun di Jalan Berdikari, tabuh 5/20 enjing. Peristiwa ieu menyebabkan hiji korban anu katembong ngalaman luka parah, sedangkan pelaku langsung kabur tina tempat kejadian. Ieu menyebabkan keprihatinan ngeunaan keselamatan di jalan raya, utamana kanggo barudak mora anu remen nggunakeun kendaraan tanpa pengawasan anu cekap. Pikeun leuwih jelasna ngeunaan kejadian ieu, urang parantos nyambung sareng Pauzia anu aya di tempat kejadian. Mangga Pauzia kumaha laporan heula. Hatur nuhun Ibu Anissa, di dieu kaayaan tempat rada sepi, di mana henteu seueur warga anu ngariung sareng oge sigana henteu seueur warga anu nyaksian kejadian peristiwa eta. Nanging arurang kejadian peristiwa eta nyaeta di Berdikari tabuh 8 enjing anu waktosna memang rada lenghang. Kumaha katerangan aya salah sahiji budak SMA anu ngajalankeun motor kalayan ngebut. Nabrak salah sahiji budak SMA anu kalaresan bade nyebrang jalan. Pelaku nulungan korban, teras korban dicanda ka rumah sakit ku salah sahiji warga anu kalaresan aya di tempat kejadian tersebut. Sakumaha anu ku arurang terang di sabudeureun tempat eta henteu seueur warga anu nyaksian, nanging arurang atos manggihan dua saksi anu kalaresan aya di tempat kejadian peristiwa tersebut. Mangga ka Ibu Linda sareng Ibu Sabrina naon anu kajantenan tadi ini. Aya budak SMA anu ngajalankeun motor ka jalan pohara gancang sanggeus sigana teu mobil kaayaan jalan. Basa aya budak anu keur nyebrang, anjeunna teu bisa ngendalikeun motor terus nabrak anjeunna langsung kabur tanpa tanggung jawab. Terus saha kajantenan ieu mangkuna sekitar jam 6:30 enjing tadi basa aya kaayaan jalan masih rada sepi. Di mana tempat pasti kejadian di Jalan Berdikari. Selanjutnya Ibu Sabrina saha anu janten korban budak SMA anu bade angkat ka sakola. Oh, kunaon pelaku teh langsung nulungan korban? Ingin dihukum, tapi itu tanggung jawab bisa dilakukan korban itu kayak atau kaparan. Korban dicandakan rumah sakit selama yang kepada tidak cukup sarang silakan. Hatur nuhun keteranganana Ibu Sabrina sareng Ibu Linda numutkeun keterangan ti para saksi ieu bakal janten awal patokan pihak kepolisian ngulih kasus ieu. Pemirsa, urang sadayana bakal aya teras ngabaran perkembangan kasus ieu. Deui ka studio. Hatur nuhun ka Pauzia anu
tos kalaporkeun di tempat kejadian. Pamirsa, ieu teh janten pengajaran pikeun urang sadayana, utamana kanggo barudak hora anu remen nggunakeun kendaraan. Mangga tetep hormat kana aturan lalu lintas, ulah hakabawa ku hawa nafsu, sareng utamakeun kaselamatan di jalan. Ieu oge ngingetan kangge urang sadayana supados langkung ngawasi barudak nalika nggunakeun kendaraan bermotor. Urang doakeun supados korban tiasa enggal damang sareng palaku tiasa enggal kapendak ku pihak berwajib. Kitu heula warta enjing ieu sareng abdi Anisa Mulia Rahma selaku presenter studio Smart Guard TV ngalampakeun kagiatan sareng tetep hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.